السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ولا تهدينا من قولنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا رحمة وبركة إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وكان علينا يا نموت ولنمس إن شاء الله تعالى من الآمنين جزا الله سلم صلى الله عليه وسلم بما هو الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ونورنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا من النعيم حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا يا غفور ارحمنا يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم بلغنا يا الله بلغنا يا الله بلغنا يا الله برحمتك ولطفك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين ربنا افتح لنا بيننا وبين قومنا بالحق وتنفذنا اللهم اوصل وتقبل ثواب ما قرانا من الفاتحة وغير عدد منك نجم بركة شمل قديما وبالهرة حبيبنا وقرة ياسنا مولانا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين والقرابات لهم بإحسان ونوصل خاصة بأرواح المذكورة اللهم اغفر لهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم وادخلهم الجنة نعيم الأبرار ببركة شهر رمضان معاذ مكرم اللهم عادل يا الله جميع المسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنات يا الله في قبورهم دورا ورحمة والمجد
wa surura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tos dugi kana usyurul awakhir. Tos dugi ka 10 anu akhir. Anu kasembatna 10 akhir mah disebutna idhum minan nar, pembebasan tina seuneu neraka. Muga-muga urang sadayana husnul khotimah, amin. Kula wargi nu tadi disembatkeun almarhum almarhumah di alam barzahna kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Tangtosna dina akhir nu Ramadan teh aya nu dianti-anti hoyong amprok jeung 1000 bulan. Hoyong amprok jeung 1000 bulan. Lain bulan anu 1000 bonya ari bulan mah langkung ti 1000 aslina mah. Ngan hitungan waktu mun ibadah dina waktos harita timulai etanganana ti Isya minimalna Isya. Minimalna bisa berjamaah Isya, bisa sholat taraweh, bisa witir berjamaah. Komo lamun nepi ka bisa subuh berjamaah. Upang sakedik-kedik najal mi ukuran ibadah na bisa panggihan Lailatul Qadar teh mun tiasa berjamaah Isya, taraweh sareng witir. Nah, kantenan ayeuna wengian ka 23 kan 23 wengi Jumat. 1000 bulan lamun dihitung ku taun teh 83 leuwih. 83 leuwih taunna. Urang umur can 83 tapi ibadah urang geus 83 leuwih. Lamun manggihan Lailatul Qadar. Ulah bae panggih jeung Lailatul Qadar teh ulah. Monya ulang bae urang panggih jeung Lailatul Qadar sing panggih jeung Lailatul Qadar. Arja nupang di Arab-arabna ku ahli makrifat, ahli fikih ge maparinan ukuran tanggal 2 hiji, 23, 25, 27 sareng 20 salapan. Tah tanggal 20 salapan teh poe Kemis, Bu. Jadi malam Kemis. Jadi isuk Kemis tanggal 28 mah saurang teh ngaosna di bumi masing-masing. Kahartos henteu Ibu? Ngaos di bumi masing-masing tong ka dieu. Lamun ka dieu teh pasti lalega. Ibunya geus di bumi masing-masing. Ibunya kemungkinanana roboboranana dinten Jumat meureun ibu-ibu mah aya nu keur ngupat. Nyebunya aya nu keur ngagodog naon tah bisik daging, deui ngagodog tulang. Nah kada bae nu ngupat menang ganjaran teh lamun kupatna tuangeun. Tapi lamun ngupatna ucapan mah eta mah teu meunang. Bakal jadi mamala amal urang rebur. Nauzubillahi min dzalik. Nah di antawisna eta waktos amalan nu disunahkeun teh di antawisna i'tikaf. Aya nu i'tikaf anu aulana afdolna di Masjid Jami. Masjid Jami teh masih nu dipake Jumatan. Kumaha lamun ditajuk jadi lamun di imah kacin teu pindah namanya pindah ka tajuk. Aya memang kaol nu ngengingkeun di tajuk. Da tajuk teh eta mah bahasa da aslna mah masjadun. Tajuk teh musola teh masjadun. Lamun nasegat masjadun mah tempat sujud. Masjadun misjadun tempat sujud. Ngan peda disamaina sanes masjadun tapi masjidun.
kiasi nama damas jadun tempat sujud. Di mana be tempat sujud nu penting dipakai ibadah mah eta teh bakal alus sanajan cicingna di masjid dipake doraka mah goreng. Di mana be tempat pibuk atil ardi aina makanu min buk atil ardi, di mana be tempat bumi nu dipake ibadah ka Gusti bakal jadi alus. Naon be tempat nu alus rek Masjidil Aqsa rek di Mekah dipake doraka mah goreng. 100.000 kali lipeteun di urang salatna lamun dipake salat, tapi lamun dipake doraka di Mekah nya 100.000 kali henteu dieu mah dorakana teh. Naudzubillahi min. Secara umum nu penting urang usahakeun tarekahkeun sing bisa dipake ibadah sanajan katingalina ibadahna goer mahdoh atanapi sabatas muamalah. Matak Rasul kantos kadau kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya summa yasiru a'malal akhirati bi husnin niyati. Ibu teh ukur kurang goreng da isukan rek boboran nu masak teh nu beberesin teh katinggalina amalna dunya tapi bi husnin niyati rek ngamumule tamu arek nyambut anak jeung incu ngarah datang teh dongkap teh alhamdulillah amprok telen wungkul amprok jasad tapi tuangan bisa dihuapkeun ibunya meureun naon disebutna ikramud duyub ngahargaan ngamumule tamu rek tamu matuh atanapi tamu nu butuh eta sami bae kenging ganjaran ti Gusti Allah. Nu penting bihusnin niyati ukuranana alus niat. Malah Sayyidina Ali dina kitab Ihya Ulumuddin juz kedua mah ada yaumani yaumun laka wa yaumun alaika. Waktu nuku urang kapanggih teh ngan dua waktu hiji yaumun laka waktu atawa situasi nu bermanfaat ke urang alhamdulillah nikmat sehat geus tarimakeun alhamdulillah. Nu kadua mah aya nu gering aya nu kerungsing tatangga cilaka wa yaumun alaika keur kitu urang kudu sabar loba minta tulung ka Gusti Allah. Kabeh waktu nu kaalaman ku urang bakal jadi alus lamun bihusnin niyati. Jadi konsina sing alus niat. Sakitu kanggo membuka waktu sinarang tempat salajengna dinungikeun ku guru urang.